kok ngasih bahala pasini bahasa orang tepung tetap nu mimiti orang tes ngedalkeun jangaji kembang ros kayas tu jadi saksi kakurang kongsi bebeja majar urang mau warek arah subaha margi ipang seni baheula pangharapan ganti hujan cimata depanut datang taingan ancang tekani ngalakeun jatikan siliku junting kembang ros kayas ku jadi panghibur hati nyorang jalan nulalawang nada nasi kepinuh ku pangharapan kuring ngana sorangan imam ketua pemuda kembaras kayas kiwari ukur mutaha ngalios tanpa beja lir bangbara anu taboga rumasa lamun kembang beak sarina telang pahet pasing ayeuna kantun nyerina aturan kata nengsi Titea Bu Eni Bu Yaya kalawak caang di mana atuh ayana menita aya bejana bahasa urang tepung tetap nu mimiti urang geus ngadalkeun janji kembang ros kayas nu jadi saksi kakuring kongsi bebeja tenengsi majar urang mau warek arah subaha margi ipang sini baheula Bu Anin Bu Yayang pangharapan ganti hujan cimata aturan Bu Anin Bu Yayang Bu Ica sini bahasa orang tepung tetap lo mimiti orang geus ngadalkeun janji kembang los kaya sisi cai menjadi saksi kaku
Bah Ibu Nengsi mari Pak Ibu Nengsi pasti nih bahala Ibu Nin anu bagan kemaras kaya nu jadi panglipur hati dupai anjing tos tega ninggalkeun asika siliku junti teneng si tenin kemaras kaya nu jadi panglipur hati nyarang jalan nu laleuang ibu yaya ibu Ica nanda nasi no pinukukan harapan diri kuri ngan nyorangan kembang ras kaya skiwari ukur ngupahan ngedelkeun gerentes hati ngebagan cita-cita jelek sana maksud ngajungjung seni pribadi seni Sunda anu asli Mika turun ngabu mulai sini sudah anu asli ayo rempah saluyo cing sauyunan kesenian ngajadi hiji ciren jujunan mulyana bangsa
Purwadumadi Purwadi Kurang jadi bangsa nu merdeka Ya turang kakuat ketua pemuda perjuangan Nusa Akti putra putri Indonesia Ya turang ka ketua pemuda Iman tulang negara tong diperkosa soko modi rekayasa Woman dia ngedalkeun gerentes hati ngeboga cita-cita can laksana maksud hayang ngajungjung budaya seni seni Sunda jongjonan anu asli Mika hemat miara kebudayaan gesnya jadi kewajiban putra Sunda nganggon pancen ngajaga tur ngamu mulai seni Sunda jongjong anu monyang hayo rampah saloyo sia saoyonan kesenian ngajadi hiji ciren mung yan bangsa orang pesir umah ku harkat seniman
dina sawangan kenaun sakraja datang labai salira ngehudang rasa saja selera jantan saksi geter asing urang ngaduaan mung hancak kageningan ukur lamunan ada di bengkel ada di bengkel bak Jawa tina kanan ayah ada di bengkel ayah ada di bengkel mun penting gas jemping mikailing ada di bengkel hariri midang ada seorang ada di bengkel bengangan anggang haritanya gopan di tahun ada di bengkel genap puluhan ayeuna kesekasan ada di bengkel deui kajong ajanan cek ingatan rumah sana dan harapan disangka keselakasan ada di bengkel deui lo aya ukur catatan lajanka baga carita mana saker kumawasa mau bakal laksana ada di bengkel angin kerasa mantena diaturan ke ada di bengkel ayah ada di bengkel
potongan hari tanya kupat di tahun mah genap puluhan ada di bengkel anu mana ayeuna bet lekasan ada di bengkel deui kajong jonan cek ingatan rumasa dengarkan disangka bet lekasan ada di bengkel deui noya ukur catatan najan ke bagat cerita ada di bengkel deui anu mama manusia teh kumaha mau apakah laksana ada di bengkel angin kersa anjen ditetap daek deket ada di bengkel deh kapan pas ini hari gaspat ada di bengkel deh janjian no mika mamat ada di bengkel lambat layat lambat ada di bengkel olah waka ada di bengkel deui hari luluasan ada di bengkel deui jika no putus harapan janjian no hari mikaeman ada di bengkel akhirna mah kuring teh ambon sorang tapi tetep daukur imut da benang di mika mamat jika no dan duriat ada di bengkel lambat layat lambat bari neta dina lolong krangana kiceun urang sawang neng adi deui lalang sayang murek
rasa bekerja dapuku ayak no endi buah hati ayak nada tos kacaki lan madu bawa peti tak tresna nu bisa mependek kuring ini anjes sawas mi asih sangkan wawaki rek semua jadi kenyataan hawa segar angin lirik ngalindungan ngaharewo si bulanan nu kasih junjunan kuring jangaji sakna karandapan rasa dedeh ayana tos kacangki serka payung bulanai Bapak Saman kahatur aturan Bapak Saman atur napungkan geni bari nete dina longkrangna kice orang sawang bapak senang lalang sayang murek buku kaya no nyandi bapak senang anu bager buah hati bapak senang deui aya nama tos kacangki aya bapak senang bulan madu bawa peti bapak senang cinta tresna bapak saman goler nubis mependek kuring geni
Sok orang pasihan kanggo Abah Encep dina lagu Bangkung Hideung. Abah Encep mangga cenah bari lelesong bari nyawang ka tukang wararaas kula. Jodoh teuing bari ngadawu. Bapak Encep anu bageut Aya cenah. menak teh tipe aja Payangan mandi giling. Iya Bapak Encep anu mana Abah aya Encep Bapak Encep di atas dihaturangan. babung tidak Bapak Encep anu bageut Aya kula son. Bapak anu mana anu nada Bapak Encep aturan kapayuan heula cobi oyong tepang Bapak Encep cobi maju sakedap we. haturan Bapak Encep anu mana etang pakaulan abi mah hoyong napangkeun anu mana anu nabi Bapak Encep anu mana kapayunan Bapak Encep anu mana Bapak Encep anu mana Ampun Bapak Encep anu mana Bapak Encep anu mana Bapak Encep anu bageut kapayunan Asa asorali. Mana yang tia Bapak Encep baturan kapayuan heula paki kubat lo. Bapak Encep anu mana Meni hayang sono kula. sore badi luhur mega paripaos tekap lepasan kedik Bapak Encep Keun we bari ngajeng jehe. Bari anu mana Bapak Encep Abah beri abi kagam iya talain apoy lain hujan giliwir angin-anginan Pak Encep angin-anginan gunang-gunang kehibaran tasir lain apoy sehari lain hujan giliwir angin-anginan entian angin-anginan gunang-gunang kehibaran bagong ari kong para kanyambut ulah ka dong karong lamun candi berein anu baksa deui tieu ditonjokkan ku adina bekilah beki-beki bosan deui tieu si hore aya kana tina Riuh eta lain cahaya deui lain hujan Retia kapayun deui Retia kapayun heula neng tia anu bageur kapayun aiwan teh anu mana aiwan teh anu mana aiwan
Bapak hajat, ibu hajat. Pak hajat, bapak hajat. Sok sieun anjeun ngelayap. Bapak Ibu hajat kemana ibu hajat? Bapak Saman, Bapak Saman. Pak Saman. layung langit bolas biru. Pak Saman. Langit obat rindu. Bapak Saman. Layung langit bolas Bapak biru. Hasan. Biru langit obat Hajat. rindu. Cintaku Neng Esti, Neng Esti, Neng Tia. Neng Tia papayun heula. Biru langit obat Bapak rindu. Hasan Loreng. Neng Tia anu mana? Neng Tia, Neng Esti. Neng Esti Cabi. Teh anu mana? Yang Tia. Tudi ditu. Masih buat Neng Esti Cabi di sarang Neng Tia. Urang laut nganter tinang kedang cinta. Asmara urang duaan. Bapak Saman anu mana? Hasan Golen. Aduh kia karasana dikalau mabok asmara. Koreang segala rupa Neng Hesti gara-gara mabok cinta. Tiba-tiba tegep asare di berang sok kabayangkeun. Ingat baik kasih manehna gara-gara mabok cinta. Gara-gara mabok cinta teu kolot teu ngora. KBG pasti ngalaman Neng Hesti gara-gara mabok cinta. Neng Hesti di sarang Neng Tia. Pak Hasan Golen. Bapak Saman. Bapak. Neng Lanai. Neng Lanai. Teh Lanai aya teh Lanai Bu Lanai. Neng Esti Bu Lanai Neng Tia. Gurat bumi dapat jelek kula janji. Gurat bumi dapat jelek kula sumpah. Najan engkang ayeuna geus loba harta. Si buat Neng Tia. Sanajan beunghar Neng Hesti moal kabisa bulanai. Abisa jabang baik. Neng Hesti bulanai moal arek balik deui. Moal arek nyeri hati. Baheula kabayang putus cinta ngan seukur pangoloan. Neng Hesti bulanai Neng Tia memani megatkeun isi birahi. Aya paribasa bodasna kembang melati. Tapi leuwih bodas tiruan kembang. Masih buat ibu hajat spesial. Abdi bade luas mugatkeun Neng Hesti bulanai Neng Tia. Aya papasan duh engkang rasa kemelang. Gurat bumi abdi sumpah. Gurat bumi abdi janji. Gurat bumi dapat jalan kula janji. Neng Hesti gurat bumi bulanai anu bage dapat jalan kula sumpah. Najan heurang ayeuna geus loba harta. Sanajan beunghar abdi mah moal kabita. Amit-amit jabang baik. Emat emat wis lawas kula ke
beda janjingan saukur pamoloan neng hesti anu bagen beda janji sewa mamani kedepan si birahi Semoga laguna ngolembar. Nah jantan keem padahal pulang nu nembong Abah nali anu mana jujuna kululuasa ngantunkeun kuring sorangan dipikir da memang takdir ilahi aya cenah Abah nali gamelang Abah nali anu mana kapayuna nah mawajaang Abah Sahri anu bageus padahal pulang nu nebong jungjunan kululuasan kieu terasna rasanya sen lirik kasasar dipikir dah memang takdir pangeran haturan kanggo Abah nali pamit terang kana takdir Abah nali anu bageus pasti diri loba mungkin sahanu lepah anu ngolembang duh ngolembang pada
gumela gumela taya kendatna salalawasna aturan kanggo Abah Nali diantos kapayun kabudaya kasenian kanggo Akmal diantos kapayun Akmal papan tiara ditata Abah Nali anu bagel dianggo tiang lomah sing bisa miara tapi nasti salamot diri geningan Abah Nali anu bagel pinasti salamot diri kembang wera daun turi geningan Akmal anu mana gararing urang siraman lamun teu ku diri Abah Nali cobi kapayun heula Abah mamoyong disawer ku Abah Nali anu bagel sor Abah kapayun kembang culemet kembang Tanjung Abah Nali anu simpati kembang saga ladong domang reksa atunun Abah reksa bulan reksa tahun geningan Kang Akmal moal wale diantos sor Kang Akmal kapayun sarang solasi ngajentul Kang Akmal anu bagel hante-hante tumamu Pangeran welas asih Kang Akmal anu bagel rasul panutup nih ilmu aya cenah Kang Akmal kanu jauh sok dibelang sok kateuin atur nuhun Abah Walid Punar aya Abah Walid Punar cobi kapayun Abah Walid Punar haturan sawer laguna anu mana Abah Walid Punar deui ati hoyong ditepang sor Abah Walid Punar etang apa kaulang Abah Walid Punar anu bager sawer laguna jojonekeun mah
abawalet puna darajat seni ku jalan ati nomor nih geningan abawalet puna ranu bagel ati nomor nih persatuan apa walet punar anu bagus ulah lali mangka disiliku junti apa walet punar cobi kapayung dina seni abah walet puna hati-hati di dasar ku agama geningan di dasar ku agama jika ulah hayang ayeuna ulah buka ayeuna engke deui Bapak Ganda engke deui Bapak Undi engke ge mah Bapak Undi moal kusaha dasar lalaki kiwari tebenandi engke ulah waka Bapak Ganda sadayana karoos mah teu kira-kira alah ulah dibuka ayeuna ulah di mah pandang buka ayeuna engke deui abanda nu bager engke ge moal kusaha alah dasar lalaki kiwari teu beunang mah dingkengke atuh mama ulah waka sadayana Bapak Ganda nu bager karoos teu kira-kira atuh nuhun Bapak Ganda ditetep teu daek deukeut Bapak Undi kapan pasini geus paheung janji silih pika momot Bapak Undi anu bager dapon layeun tambah paheung ulah waka Pak Undi eta luluasan Bapak Undi karoos teu kira-kira Bapak Undi si Raja Sawer oyong disawer laguna Pak Undi anu bager hayang disawer laguna tapi pikir imut teu beunang dipika
paundi pandi anu bager pandi deui aturan sawer laguna ulah waka pandi eta luluasan da abdi mah ampun sorangan ulah waka luluasan pandi anu bager da pupu ampun sorangan anu mana Bapak Andi dihatura kapayunan dapon aya pika momot pandi anu bager dapon layet tambah pahe ki pandi ulah hayang ayeuna ulah dibu buka ayeuna engke deui Bapak di anu bager engke deui engke ge mah Bapak di moal kusaha ulah waka Bapak di luluasan siganu mawa harepa pandi anu bager sawer heula oyong disawer heula pandi deui aturan kapayun ulah waka eta luluasan siganu mawa harepa Bapak Ateng aya luluasan Pak Ateng siganu ambon sorangan ditetep tedaek deket kapan pasini geus pahe janji silih pika momo dapun layet tambah pahe aya keneh teh ieu nya awale gelar lagu Kang Ate aduh manis nyata dina rupi ibi katalahna jaipongan aduh manis aduh manis anu lucu awale kelasik pate yang pecah silat direka katalahna jaipongan aduh manis aduh manis katalahna Kang Ate nurase di mana-mana kapayun deui awale aturan Kang Walet sawer laguna
aduh manis katangana Kang Ateng Bapak Udi resep di mana-mana aturan kapayunan Kang Omay anu bager sawer laguna abalet aya aduh manis katalahna nu resep di mana-mana aduh manis awalet jaipongan aduh man ayo jangan deh gelar lagu aduh manis nyata dina rupi ibi katalah naja ipongan aduh man ketuk tilu baulan Kang Ateng nu resep di mana-mana Kang Ateng aduh manis katelah Kang Ateng anu bage nu resep di mana-mana aduh manis anu lucu Kang Ateng anu bage Bapak Udi anu bage Bapak Udi di mana-mana Pak Udi kapayuna Kang Walet sawer laguna Kang Walet gelasik jeung Pencasilat Bapak Walet aduh manis katelahna Pak Walet aduh manis katelahna Kang Walet atur nuhun anu mana Abah Udi anu mana aturan salaguna Bapak Udi Bapak Andi anu mah hai Bapak Andi gara kodok Bapak Andi Teh Acih dan Nur Teh Hindun aduh manis anu lucu Pandi gelasik jeung Pencasilat nu resep di mana-mana Bapak Pandi deui nu resep di mana-mana Bapak Pandi gerang ngodok Pandi aduh manis katelahna Bapak Pandi anu bager di mana-mana Abah Sahri anu bager kapayunan Abah Sahri sepuh abdi anu bager aturan kapayun deui aduh manis anu lucu Kang Ateng nu resep di mana-mana aduh manis atur nuhun Kang Di nu resep di mana
mana disemakan kayak Irgi coba anu ngabakku haturan kayak Irgi bikin semua tapi kayak Irgi anu bagus marupi rupi dodokan rupi dodokan tumiba karena diri ayah Irgi anu bagus sor kapayun kulang jangan bajawab titis tulis diajali ayah Irgi anu sapa Mama Irgi kabingung teu menghitung tung kamelang teu daek bisa puluh ate baringung anteu beunang di beberah waktu bunga jang kabingung tau tuh kurang kapagi ayah Irgi anu bagus sor kanya ulang walaupun tapi pasti kurang pasti kesorang umi naleni anu bager kurang pasti kesorang datang sok pilih ganti umi naleni anu sayang datang sok pilih ganti pasti kesorang datang nama sok pilih nanti ayah Irgi ngapain ibradai kukupu ayah Irgi anu sayang ibrat tenang kukupu hiber tenangan Dayat Sumur Wangi ada ya tanu bager kukuku tingkahnya aturan kota ada ya Sumur Wangi ada ya Sumur Wangi awah peti pangulin aturan adanya lain
di bonusan. Halo. Goresan hati salawasna tanda tanya Neng Depitri anu bagel nah ayak kene Neng Ayu anu bagel kadedeh katina abdinya aris kana jurang anu nista Neng Depitri anu bagel caritna batin pinuh ku karumaosan Neng Ayu pinuh ku karumaosan hirup abdi teh pinuh ku noda jeung dosa kang arepin saloh sigana mah abasari sepuh abdi moal tiasa sasarengan deui leuwih hade yu urang papisah wae katampi kadedeh salira apar akai sepulpe kanya salira do angin peting panepikeun rasa kuri cinta anjeun jeung ngedalekeun kasalira anjeun rarai anjeun ngancik dina hate kuri pungkom tajur hala katampi kadedeh salira ibu hajat bapeng ono kanya salira goresan hate salawasna tanda tanya nah ayak kene kadedeh katinem abdinya aris paera teh hari kana curang anu nista cerita batin pinuh ku karumaosan Mas Nayaga medalu migar anu bager
pinuku karumaosan hirup abdi teh pinuhku noda jeung dosa sigana ma abani moal tiasa sasarengan deui leuwih hade yu urang papisah wae mama ela anu bagel katampi kadede salira neina anu sayang jang deh anu bager katampi kanya salira duh angin peting panepikeun rasa kuri cinta anjeun Pak RT hari jeung ngedakeun kasalira rarai anjeun ngancik dina hate kuri wa ito anu bagel katampi kadede salira masna yaga madalu migar anu balalageun kanya salira aya cenah wa ito kapayun ucaplah panuteguna di jauhan ku dirina sabab yakin balukarna babandon dinu kawasan mere mawe kasa sama silih asih babajat yang upama lakuning jami utama dipitineng ku sasama goresan hate salawasna tanda tanya nah aya kene adalah Ridwan anu bager gadeuh batine hatinya Aris Jang Dedi karena jurang anu nista Jepangga anu bagel jerikna batin pinuh ku karumaosan jang deh pimpinan madalu migar pinuh ku karumaos hirup abdi teh abah nimong pinuhku noda jeung dosa neng de Fitri anu sayang sigana mah Kang Arepin salon moal tiasa sasarengan deui jangdang anu bagel leuwih hade hayu urang papisah wae Kang Dayat Kang Oma katampi kadede salira Mama Ella anu bagel
anyar